Kadang-kadang dina malam Jumat atau dina poe Jumat nyaeta di kampung Batu Susun nyaeta RW kalapan. Ini mah alhamdulillah Batu Susun terus dijadikan dimekarkeun RW teh. Mohon KRW ya. Seperti nyambung ieu mah di tempat memaksakan bahasa nanti rada tepat terus KRW mah. Tapi RW nya tah atau dibagi gitu dimekarkeun jadi dua. Jadi RW 8 jeung RW 10 nya. Di urang teh RW 10 ka Wali Romo teh. Tak terangan ayeuna aya pangaosan dinten Jumat aya pangaosan di Masjid Jami, di malam Jumat aya pangaosan nyaeta di Majelis Al-Mujadid. Teh terus terangan mah tapi nah teu kabitan. Cek sebagian katerangan sing sajalma anu mapain kana hiji jalan bakal digampilkeun ku Gusti Allah kana jalan surga. Jalma anu talabul ilmi mah eta kitu, tapi kadang-kadang teu kapitan pada alama sadayana hoyong lebat ka hoyong debu ka surga. Hoyong pujen-pujen ibu abdi oge siga nama hoyong urang lebat ka surga. Tapi naha kana jalana surga teu urang dipapai. Aya hoyong lebat ka surga tapi lamun urang lebat jalan atuh urang teh paur ka dina teh nyaeta ka surga lain ka surga kana neraka apa tolakul ilmu teh wajib hukumna saur Nabi tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ari nyupri ilmu teh nyaeta kawajiban ka jalma anu mana jalma muslim mukminin, mukminat, muslimin, muslimat hukum wajib. Bila mana eta kewajiban dilaksanakan berarti menang ganjaran. Bila mana eta ditinggalkan eta kewajiban pasti bakal menang siksa. Gitu. Tapi nah Allah anu langkung meningat sabab Allah nyimpen kana hiji perkara dina mana teu kasadayana jalmi. Kade jama bisi henteu aya perhatosan ku Gusti Allah. Lamun jama henteu ibadah kade bisi Allah. Nah, bendu ka eta nya hartina teu diperhatoskeun. Lamun jama alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah udah sadaya para dosa ngajarankeun dan sebagian kewajiban nyaeta umat Islam nyaeta tolabul syukur ka Allah. Alhamdulillah berarti ieu teh pitulung Gusti Allah. Kumaha lamun teu meunang pitulung Allah. Bujang-bujang kayak di akhirat di dunya ge lamun teu meunang pitulung Allah. Eta jalma anu teu meunang pitulung Allah mah jalma anu teu sah ibadah ngalaksanakeun keparana parentahan Gusti Allah. Kade. Cager mah alhamdulillah